kalaka di gurung rinyu di awi teh. Hah, nas teh dibawa ti Bareto. Oi, duh ngajung-jungkeun di aing mending ngajat deui. Cager. Alhamdulillah. Tergantung rek awi ieu. Arek jangan itu tuh saung di pipir imah yang nyaman. Ieu kaduga keneh deh. Pan heueuh bingung ya teh berat. Kamari nepi ka dieu urang mawa ieu teh da berat Da rek nitah urang da urang mah enak piraku aing. Atuh arek ka imah ka ditu ka urang ulin. Atuh bantuan ieu bawa gotong. Ikhlas ka jama kieu. Lah sakedeung ieu cum da jeung babaturan mah atuh euy hayu ketang lada ka jalan. Heeh. Coba sok nyunjungkeun teh dinya kaduga. Berat nih euy. Hah? Berat. Dawina awi ieu mah. Sok. Aduh. Ieu teh kumaha si atuh manggul teh. Ye. Heup. Ieu kumaha? Ya kanapeun heula. Kanapeun. Geuning teu init aing kalaka berat. Ai maneh ngarep ka mana di? Kapan urang rek imah ka ditu? Ye, kapan urang rek nguir ka dieu lempang maksud teh. Sugan mana nuturkeun. Atuh salah. Sok atuh. Model tuh. Nah. Nah. Ka ditu nya hareupna atuh kalaka. Astagfirullahaladzim. Atuh moal-moal eta atuh meureunnan. Kalau perjalanan hampir pas ya. Aku dah manggul awi teh bener pisan. Banyak repot itu mereka ditu. Ya tuh bawa ku mana bareng kaduga sorangan. Kan ku urang. Hah? Kan Orangnya teh heula ka ditu nya. Oh tuh lah. Urang mah. Keun bae tampang mawakeun we da urang nyeri suku. Da. Ning atuh maneh kalah kamilu sih itu awiek di bawah moal. Najis teuing berat ku sorangan. Hah? Berat. Astagfirullahaladzim. Geus keun bae lah tinggalkeun bae ayeuna mah lah. Abi mah. Geus.